Selamat datang di channel Abalan Kulon ID. Siun atuh di dieu sorangan wae aing. Siun jebada sieun orai di dieu sorangan wae atuh. Wae dia cium paling baik. Pokoknya sing betas ya, aing ge salah urusan muda. Paling kalapanya. Tapi orang bijing sendeng tak? Sendeng tak? Ini bisa warna semawi. Aku moal siapa mina aing ganti baju. Basket yang maromong wae balat. Mau ganti balasnya. Mau di dia, salah sih mau di dia. Allah sih mau di dia mah. Tata. Main di barang. Ya. Anu wae ngatu. Dia pun baju eta. Atuh ka mana makena? Salah makanya. Siapa yang lewat we? Kalau mina saya akan pokok tunggul sia. Gitu, geus. Mah puasa Senin Kamis aing. Dah, dengar. Aing gitu. Penting ulah pokoknya araji sih nya. Oke. Ayo. Si Akang rek naon ya eta aing ka imahna. Paling ngajarkeun ngaji barudak ieu mah. Duh, kasih tadi lo mana? Dia belinya. Assalamualaikum. Kang. Rod, ini nanya ke mana? Nanya naon mi? Cenah mana pajar maling kalapan Mang Mawi. Cek saha mi? Ini tadi kan panggil si Naong, jeung si Endeng. Cenah mana maling kalapan Mang Mawi. Mana buktina mi? Emang kudu make bukti. Atuh kabeh ge kudu make bukti mi. Lamun tanpa bukti mah sarua jeung mitnah. Geus nyaho fitnah teh lebih kejam daripada pembunuhan mi. Iya Kar, penting akang aya priogi arek minta tulung ka maneh. Minta tulung naon, Kang? Pangajarkeun barudak ngaji. Gitu. Bisa teu maneh? Bisa Kang, emang penting aya priyogi naon Kang, perbesekan lain. Kok abdi teu diajak sih? Lain kitu, lamun maneh diajak ya nya dengekeun maneh mun akang ngobrol ya. Lamun maneh diajakan ku akang, budak unu ngaji ke unu ngajarkeun. Otomatis libur meureun tah. Daripada diliburkeun, mendingan maneh nu ngajar gitu nya. Tah akang masrahkeun ka maneh. Supaya budak ngaraji gitu. Taruhan tak gempakan si Edot matanya ngaji nage balirol keneh gitu. Wayahna kumaneh pangajarkeun. Yang geus saiki kitu mah awas tah lamun misalkan kadang ku Umi maling kalapa Mang Mawi dicincang taleungeunna ku Umi. Heeh. Geus eta mah itu gara mandi ngaji. Aduh. Oh, cek mandi. Ngaji. Oh siap lah Kang, mun kitu mah, tapi tong hilatnya Kang, besekna. Loh maneh kamari ge dibawakeun ku akang besek. Kamangkaraan manehnya teu beak ka dipiceun. Ya geus kitu nya. Akang masrahkeun ka maneh tah ajar barudak sing bener gitu. Yang di satu Kangnya, ada Kang mesti gelar. Oh nya teu mangga. Kang. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, Edot mangkatnya. Ya, adanya. Ya Mi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wi, iya duitnya. Aro. Mbena ku aing si cokot. Aro, ieu nuhun ku aing duit diterima ya. Moal hanjakal sia pokona bisnis yang aing mah teh. Euy nya, kitu we nya. Duit mah nya. Oh, geus sia kira mantap pokona aing nuhun ka tidak sia. Geus aing balik we nya. Aduh, aing geus narima duit kieu mah. Ngopi ge ku nikmat pisan. Duh, nikmat yang narima duit kieu mah. Aduh, nikmat. Ulul. Kenaon siapa? Iya aing Bukan sama kadang manuk itu. aing keur maraban burung hantu aing. Burung hantu. Mana manuknya, Pong? Ai sia. Kan cek aing ge burung hantu, atuh mah ngatenjoan ngaranna burung hantu mah. Ieu mah khusus nu boga mata batin doang kos aing.
Orang bangkong doangan sia. Bisa wae sia jika juru kiri riwa. Hihit sia. Hihit ketawa sia. Sia pun. Anjing jadi kepikiran sisa encep. Kunaon sih? Sia pandi tewak. Atuh teuing paneng mah teu milu. Katewak mong mau. Geus kajen deh. Ini mah kurang ngaji we dah, ayo. Ayo. Ieu urang hantu aing can paraban sia. Assalamualaikum. Mina. Waalaikumsalam. Tidak atuh siapa aing keluarga make tiung edot. Kulila. Siapa? Ari ngaji oge alo pada mereka hajatan atuh. Pan aing awewe. Piraku rek disarukeun yang sia. Geus saya udah berangkat ngaji bisa kaberangan. Piraku kebeunangan pernah penting meureun. Kulila aing bohongan sama Mina. Gede heula. Oh, pantu cenah di depan. Aing sia geus depan abot. Geus depan sing rapat. Berangkat. Kulila siapa dah? 2, 4, 6, 8 bener ayo loba duit mah nya salah wae geuningan nah si dan kamil ka dieu Arek naon sih bisa ngagoreng lumpang wae. ai sia daripada lelempangan teu jelas diuk didinya naon tablo teu boga cedok sia mah daripada lelempangan teu jelas diuk didinya perhatikan aing ieu duit ye keur ngitung duit ye por salah aing pusing loba duit wae ye ieu keuntungan embe loba duit ye ih sia mah gagabah Nah, coba hitung deui. ieu tuh aing salah wae di tadi Si tablot-tablot teh. Astagfirullah. Aing mah. Ngajar ngaji barudak deh. Gitu sih cep. Cep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Emang Ka mana maneh? arek ngaji ka Kang Haji. Ka di bieu Kang Haji nita ka Heeh. ngajina urang di Kobong we. Kang Hajina keur eueuh ayeuna. Oh nya tuh, ah. Maneh teh jeung barudak. Teu nyaho, teu kapanggih jeung barudak. Aisyah, kumaha jeung si Encep tumben. Dia mah pembimbing saudara kembar. Saudara kembar sama ini. Heeh, kunaon sia teh jeung si Encep. Siapa dua hebat si saudara kembar itu mana namun biasa jadi saudara kembar aing mah kudu loba sujud syukur atau udah kudu loba tinggal dah rendang deh. Ada emang gepong sih mah mirip tuh di Cepong aing beda jauh atuh dengan keneng ke aing. Nah aing mah teu kikieuan tah aing mah teu mirip kikieuan. untuna Aing kena mirip dong. Geus lah, berangkat ngobrol wae ke berangan di ngajina. Nah itu kebenaran itu Sia. Tuh deng. Iya duit deng, teu percuma aing miara embe, ti leutik teh piga gede ku aing dijual. Ieu hasilan deng. Ayeuna sia diuk we di dieu. Ya. Sia ngarokok tah. We aing jadi hayang we. Hayang naon sih deng? Tuh hayang duit aing. Menjaga hayang besia, aing hayang ngurusan besia mah. Sia mah Mending nguruskan rangda aing we. ku tablo-tablo pisan sia mah teh boga cedok bener. Aduh, aing mah mangkana hidup ulah sok kedul deng. Mun aing boga duit sia mah ibarat kata ieu ayeuna ieu. Urang kudu perih, hirup kudu perih. Lamun cek bahasa kolot, merih deng. Insyaallah urang boga duit sia mah. Cep itu si Edot barudak. itu sih cacing apa ya kartu Dot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ompong deh, itu semua pakai sarung. Benarkan. Ompong pakai sarungnya. Siap, benarkan ayo. Seperti oge yuk. Guys, ayo pakai. Gerak. Ayo, speting. Orang ngaji di Kobong A. Ayo, buka. deng ngarti meureun sia dengekeun coba lamun aing ngomong Apa yang terucel we atuh sia mah. sia ngomong-ngomong aing kasih encep melengak ta budak maling kalapa aing sia mah teh budak ku aing diberik tadi teh si kerberang si Edot ku aing diincer tapi teu beunang-beunang si encep ku aing ditalian di tangga kalapa
Pas begitu aing balik nenen jukut balik deh eta si Encep aing nu ngalepaskeun sakitu ku aing ditaliana kencang aing bingung malah ngakacida aing keur budak eta sahabu anu ngalepaskeun aingnya. Ngeut nyaho ku aing samawi si Encep dilepaskeun. Sia mah tablo-tablo teuing atuh naliana mun eta kenceng mawi kolot-kolot pedagong samawi. Batata bahasa ataba cek sa itu sa cek siap aing cicing wae keur ngaji oge nu keur ngaji gandeng wae maneh edot ngapalkeun dibaca deh tah di tak Ieu budak tablo malah bengong. Ya, sia ku aing dah. Atuh sia ku tablo-tablo pisan. Kos hayam kena tetelo sia. Ku aing ditampilin ku aing banget sia ku aing. Sia ku aing bengong wae sia. Segana tuh sia mah. Itu penting ngecebrak wae sia mah. Cek saha beurang sia mah atuh beureunan aing nyaho beureunan aing boga cendok mun geus puguh aing poek tuh beureunan. Wa ma adraka kitab dot aja terakhir ya geus wangi waktu kan Ayeuna oke minggu hareup iyo teh wae atuh aja tahu Bismillahirrahmanirrahim. Ujuh heulan. Ek naon bebergedag gitu eta. Iya, capek lagi. Capek. Tahu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, naon eta? Haro. Salahan nya make tutunjuk leungeun lain mama tutunjuk ngaji teh. Jaro jaba jada jama nu titikna dihandap balikan dia tadi dia di khoda saja hawa horo hoza iya jai hojai yata naba hayam lain bakakakeun eta hayam lain bakakakeun haya papar lain mana edot hayam haya jasa yasa masa roda Sadaqallah khota Sadaqallahul azim hafalkeun deui mun ngaji Ayo mawi siapa nak nyeri huntu. Ayo keur beurang sia duga-dugan kos cacing kepanasan. Ih ai sia berenang tingali ya deleukeun ku bolor ieu duit indeung sagala penyakit kabeh cager tak ku duit ye deung sia mah geus teh saena mendingan ka dah mantap dah Sia mah sampai ditaka dieu tapi na diusir aing sia. geus ayeuna kieu deung sia balik ka itu balik garis miring mantog sia ka itu dah musingkeun sia di dieu dah Heuh aing balik aing sia.
Gila aing ke sia. Sia dah. Sendal aing mana ya eueuh Aing deh. loba duit aing sia. Nah, aing eueuh. Ngariweukeun di sia. Sendal segala sendal wae dah. Itu sendal tuh tuh. Tuh sendal tuh. Ih, sia meuleumang. Itu tuh sendal tuh. Sia dah kolot-kolot belegong sia dah. Sendal murah dipapake wae sia dah. Sendal jiih eta mah. Walhamdulillahirobbilalamin. Mau narik balik, ayo sok gerak balik ulah haluin heulanya. Si Mawe, bukan duit temennya pelit-pelit teuing aing. Mana diberok ke sebab aku si Mawe. Pahayang aing isepna ge aing. Ieu lembur meni jemping-jemping ki ke kuburan. Mendingan aing balik ngolor aing. Mi, coba tuh juragan izinkan kalabokan ih. Gandeng atuh ngomong wae. Jeung teuing gandengnya atuh keur loba duit mah saha sih nu dik nyarekan Mi? Oh, kumaha sia we ka mah. Aisyah kenapa sih ngejedok wae pas hayang tetelo we. Nyaos ya Cep. Ngabetem wae nya Pong. Sia cicing we sia hayang gerenogan sia. Sia mah pan aing nyeri dot keur beurang teh lian kumang mau meni kencang dina tangga kalapa sia aing galun. Ai deh sih deh. Kuncung ge henteu maliana. Ya, sok teh jelas. Kuning itu sih bisa lepas. Pan aing keur beurang di tulungan ku Mang Endeng. Jadi aing bisa lepas tadi Mang Endeng aya ka sawah keur beurang. Ya ampun, jemping-jemping kieu ke kuburan. Ya Allah ya Robi. Mana aing balik ngolor. Geus sedak dah geus dah. Geus penting orang balik we dah. Paling si Ari sakarola beureun. Geudeung atuh eta ilik si Encep cemberut kene wae apapun ngene gara-gara ditinggalin kurang teh. Sia punya sorangan manehna mah kitu wae tara kompak teh eta matana nu hiji ka kanan nu ka luhur. Ari sia Po. Pundung. Bisa nu pundung sia ulin naring galun wae. Pundung. Kalian anu luhur malah galun. Geus dah. Mun balik we dah. Ayo anak. Balik. Mungkin sakieunya di episode 7. Tunggu episode selanjutnya di Balad Kulon ID. Tong poho di subscribe, like, jeung di komen. Hatur nuhun.